Nuju aya hajat marorang kali remaja pecinta alam Garut. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya poho teu make topi. Dulur abah nu jauh di Pilmuran wangang di padesaan anu dumuk tetep merengek di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sakedap menuju aya di wewengkon Ciberem. Salah sawios leuweung bukaan ngagaduhan aset situ. Oke, sabodeurna ngarupakeun daerah kopi. Tong ka mana sekedap deui urang ngawaos nuhun ngawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Berkumpul di sini Repagat. Ojang jajakan ugaraga, Akang Raden Saleh mabu panulain ini aki anu jalemah rezeki paranjang yusa. Saperti disanggempkeun tadi, ayeuna waktosna urang ngawaos. Disanggempkeun tadi ieu aya di kawasan Ciberem. Nuju aya hajat marorang kali remaja pecinta alam Garut. Perhimpunan pecinta alam namina Repaga. 27 tahun ka tukang, abah milu ngamberjelkeun nu ngaranna si Repaga. Sareng ieu sampurasun Bang Jek. Siap. Sehat. Alhamdulillah, Bang. Kanca mitra sadaya Bro Uninga ieu senior di Repaga. Ieu pisan salah sawios pupuhu timang saharita nepi ka kiwari nanjeurkeun dasar nyieun tuturus nepi ka 27 tahun nu namina Repaga bertahan. Siap, Bah. Poho deui tahun sabaraha harita teh urang teh? Tahun 84, Bah. 84. 84. Zaman Orde Baru, Bah. Orde Baru. Teu meunang nyeun organisasi, Bah. Tapi urang mah bisa. Bisa, Batur teu alhamdulillah. bisa, urang mah bisa. 27 tahun refleksi anu perlu dikaharepkeun keur barudak urang utamana Repaga kan geus berenyit nya, geus marawa budak gitu wararaas. Asa poho deui baheula teh tujuan naon rantai nyeun Repaga teh nya? Nyeun Repaga teh inti nama mempererat persatuan kesatuan khususnya di pecinta lingkungan. Harita teh. Sabab masih kene jeung lama bener-bener hejo kudu dijaga beda jeung ayeuna gitu nya. Jadi kapanggil gitu, leuwih ka ngajaga teh heula mah. Karya fenomenal mun teu salah urang geuning nya bulak-balik bulan puasa ngakutan bibit ti handap ka Gunung Guntur. Gunung Guntur. Eta tahun sabaraha eta teh? Tahun 86, Bah. Eta 8 genep. Masih Guntur. keneh cangker aya muntanana. 8 genep, Bah. Salaman genep. Termasuk saksi beliau. hidupna tah. Ieu saksi hidupna nu sok milu melak teh. Ieu namina Kang Sansan. Angkatan Pendiri. pendiri jeung perintisnya. Ieu teh ngaranna teh naon? Sanca Jaya. Jadi di Repaga ya tradisi angkatan saperti oge di organisasi pecinta alam nu lain biasana aya angkatan. Nu kahiji tah ieu pupuhna baheula Sanca Jaya. Tah, ieu Bah nolol deui Ieu hiji deui tah. Ieu mah Bangkong Jaya, Bah. Ieu Bangkong Jaya, mun teu salah ieu mah panglobana ti krebek. Angkatan kahiji, Bah, ieu. Angkatan kahiji. Ya diganti ngaran Bung Bangkong. Jadi naon atuh? Bangkong deui we. Bangkong deui angger. Angger. Dan juga bangkong awakna gen. Tapi sadayana ulah dikira kanca mitra saya Repaga parantos lumayan pijekanana aya di berbagai lini di berbagai sektor. Aktivitasna rupi-rupi. Menjadi TNI. Salah aya. sawiosna ieu politisi ya di partai naon teh? Nasdem. Di Nasional Demokrat. Ieu salah sawios Keamanan. bergerak di bidang jasa pengamanan. Bosna security. Aya oge anu di tentara. Bapak tentara. Aya oge anu di tentara, aya oge anu di polisi, aya oge anu janten pengusaha, aya oge anu mimpin pasantren. Nah, Prika Uninga baheula memang base urang di pesantren. Ya, persis. Ceritakeun baheula teh di mana urang teh boga markas pertama teh? Markas baheula teh urang teh ayana teh keur jamah di Siliwangi, Bah. Jalan Siliwangi. Tah, keur ka dieu akhirna mah hiji waktu nyeun sekretariatnya eta di Bumi Kang Sansan. Jalan Gunung Putri. Gunung Tapi Putri. ka ayeuna eta sekretariat teh Legendnya legend, tapi ka oget-oget
di kumah-kumah ge mah bisa leungit eta mah. Kang Baun. Nah, iya ngaranna di Baun-Baun tapi ngaranna Dik-Dik. Dik-Dik mana? Wade? Muslim sidik. Dik-Dik Muslim Sidik. 2 kali terpental dari kursi legislatif tapi masih bertahan. Naon manfaat nu diterima saenggeus miluan repaga harita? Kudu nyarita ayeuna. Itu manfaat tidak pagama boga rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terus Keberanian, keberanian terus kepercayaan diri. terus mampu. jadi di antara nu mampu ge urang lebih mampu. Tah eta Tidak kalau ada kata yang tidak mampu. Cek aing bisa. Bisa betul. Gitu. Tapi anu Angkatan sahandapun ya deui. Naon kesan-kesan anu berkesan teh waktu pembentukan repaga. Harita. Bikin proposal di sisi jalan. Disetorkeun ka ieu ka sospol. Tah kitu kan sami terasa daya. Aya oge anu bakal rada mencenges. Cobi ka bade ditu. Nah kan sami tera kada uninga keluarga besar Repaga salah saeuna janten pupuhu anu nyepang pasantren di Manbaul Huda. Nya. Pasantren sabaraha teh? Urang teh. Versi 110. Pesantren Persis 110 di Cijauragirang. Nomor 16. Jadi saperti sakeun tadi di Repaga mah merata, aya di berbagai sektor. Kumaha ayeuna geus sabaraha ribu santri urang. Tat, ampun Tat. Da penampilanna kieu si Bapak ieu mah. Santri baong. Bong-bong ge boga pesantren. Dosen deh. Dosen nih. Beliau magister hukumnya terakhir teh. Oh, Maniora. Oh Maniora. Jadi filsafatnya kayak bagus ya? Filsafat. Filsafat di UIN. Terus S2? S3 sekarang di UIN. S3 di UIN. Sakedap deh ya kadita doktor. Lain ngodok nu kotor-kotor ya mah. Doktor S3 lu. Seperti ya santri? Santri hampir 1000 lah. Terus ribuan. Hampir 1000-an. 1000 unikna memang kalau lihat searching di Google jejak digitalnya memang loba pisan Taman Baul Huda. Salah satu titik tekan pendidikan nu dikembangkeun di situ. Dirantos patula patai sering prinsip awal. Babarengan baheula di Repaga. Udah model kieu. Leuweungan siga kieu. Masih diwariskan teh ka budak santri ayeuna? Tetap karena dasar-dasar dari prinsip-prinsip dasar dari Repaga yang kita cipta bareng-bareng adalah prinsip mandiri, prinsip kreativitas, berpikir kritis. Itu yang dan tentu survival ya. Jadi mun ngomong demokrasi, mau ngomong kebangsaan, Karepaga mah tong ngajarkeun. Geus Bisa popoe. Kaharep obsesina naon ya? Urang sangeus boga pesantren, boga ribuan santri. Naon anu capek? Ai capaian mah pada dasarnya ketika apa ya? Ketika entah itu posisinya santri, entah atas siapapun, pada dasarnya dimanapun mereka berada tetap bisa memberikan kebaikan pada yang lain. Itu aja sesederhana itu sebenarnya. Keren. Sederhana Ustadz Ami. Rosihan Pahmi, sakedan deui Dr. Rosihan Pahmi. Amin. Urang neangan. Tah ieu teh barudak nu bola ditu. Ayo. Rada moncorong oke. Karap tengah poem. Iya, Pak Tur, angkatan seberapa Pak Tur? Angkatan 5. Angkatan 5. Musa berapa? Ayeuna Santri aya 150. Terus aktivitas lainnya di Tanjung Medar nya. Tanjung Di Medar. Tanjung Medar Sumedangna. Mangga ka bilih aya nu ka Sumedang. Tanjung Medar perbatasan Sarang Subang. Tanjung Medar, Tanjung Siang. Nah, keren. Tah kitu kan mitra sada ieu Pak Tur. Salah sayos pentolanan Repaga disangeun tadi di Repaga mah lengkap. Nu tadi bidang pesantren di Manbaul Huda ieu oge salah sayos expert di bidang pendidikan berbasis pondok pesantren. pesantren Sukses. Atur Sina. insyaallah. Mana nu pangorana? Kaca mitra sada ieu junior nampisan Repaga tahun angkatan sabaraha? Angkatan 15. Angkatan 15 teh tahun sabaraha kamari teh? Tahun 2015. Tahun 2015 angkatan 15. Ayeuna masih kuliah? Masih kuliah. Tingkat sabaraha? Semester 4 Semester 4 di Staiti. calon sarjana Ilmu Quran. ilmu Quran tingali atuh kieu-kieu oge tong ditanya Repaga mah ilmu Quran. Selengker tapi ustad. Selengker tapi ustad. Luar biasa. Tak kitu kan mitra sadaya keunikan anu aya di Remaja Pecinta Alam Garut. Kiwari nuju reuni di Cibeureu. Bilih teh percantan mangga uningaan tendana. Kan mitra sadaya hiji deui
dulur di Repaga. Ieu namina Jaka Jaka naon? Jaka Hendra Purnama. Unikna pecinta alam di Repaga tiasa nembus ka Wanadi. Mari. Kumaha tipsna baheula di Repaga ujug bisa di ditu? Oh, hanya Perjuangan lah orang hayang apal we gitu. perjuangan nama gara-gara baca buletin Wanadi pas di sekretariat Repaga. Harita teh. Harita teh tahun 2000 hiji. 2000 hiji. 2000 hiji 2002 macaan naon gitu. Ternyata salah satu organisasi Cinta alam yang bergerak di penempuh ibadah pendaki gunung pertama di Indonesia. luar biasa. Harita tahun sebenarnya angkatan sebenarnya di Wanadi berarti ya? Saya teh 2010 Di Wanadi. teh 2010 Berarti angkatan Tapak Rawa. Tapak Rawa. Upami di Repaga angkatan Elang Rawa. Ya. Masih ada rawa-rawa aja. Si resep rawa-rawa. Jaka Purnama. Geus hiji budak. Alhamdulillah nembe 2. Geus 2 pemajikan. Hiji ngung. Repaga bisa menghasilkan calon pemimpin. Ayeuna menularkan pemimpin. Tah kitu kan Mitra sadaya nepangkeun sakilas tentang remaja pecinta alam Garut nu dirintis 27 tahun katukang nepi ka masih eksis masih ngadeg ayeuna nuju reunian di Ciberem. Sakit nu kapihatur hampun teu kasun pangampuran nu kateda bilih aya bahasa kirang merenah kirang tatah kirang titik kirang duduga prayoga malum jalmi teu luput telepat tina kalepatan. Urang teu di handeulem sieum urang teu di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi